Rahmat. Ye. Hendra. Nya. Apal pan? Padudung jelema beunghar di lemur urang teh. Apal pisan atuh. Kuring mah yakin da. Pasti manehna ngingu tuyul. Naon buktina? Ye. Ari dirinya geus nempo. Tuyulna juga kumaha? Pan geus bukti. Tuh. Imah si grong ya. Mobil boga. Duit loba. Nah, tempo urang. Gawe satakar kebek kieu tapi teu boga-boga. Yeuh. Duit yang beli obat ke sore yang budak gecan aya. Ari tuyulna mah can nempo. Kade ulah sok sirikan kitu ari teu teh. Ulah sok ngaliarkeun tales ateul ai teh engke matak cilaka ka diri urang kan can nyaho buktina ciga kumaha. Tah, gitu. Lain ngaliarkeun tales ateul. Itu bukti pan urang geus nempo serea ge geus nyaho. Yen padudung teh ngingu tuyul. Geus ulah ngomongkeun we batur matak doraka. Yuk urang mah gawe deui. Ayo atuh da balina oge Ayo, naon atuh. Ayo deh yuk, Bang ieu ya. Naon itu? Aduh, hayu budak. Dasar budak tukang ngingu tuyul. Lainna ati-ati rek pamer sapedah pamer tuyulnya. Hampura mang teka haja. Lain hampura-hampura. Ieu teh kolot. Geus ngaran ge budak lah. Jang sok jang we gawe jang. Mang Wawan, sing tenang, tong hariwang. Kan urusan mobil mah ke abdi nu milari solusina. Mohon Mang Wawan. Urusan mobil mah percantenkeun wae ka Mang Mitra. Aduh, jadi izin. Atur nuhun Mang Mitra, Jang Usep. Perantos masihan bong bolongan ka abdi. Sami-sami Mang Wawan. Ieu mah katuru katutuh Mang Wawan teh. Keur mah hasil panenna kirang nyugemakeun. Anak anu hiji-hijina deui kudur parna. Kedah dicanda ka kota da puskesmasna teu sanggemen. Oh, gitu ya. Aduh, karunya pisan ya. Mang Usep, Mang Mitra, eta hawartos pisan. Mang Wawan ugi ka kitu. Tah, maksad teh upami padudung tiasa ngabantos, ngajajabkeun ka rumah sakit di kota. Bade namut mobil. Upami padudung teu tiasa, wios abdi engke anu milarian supirna. Karunya pisan Mang Wawan teh. Kieu perkawis mobil wios abdi anu nyupiran. Da eta mah gampang lah. Hayu atuh bilih lami teuing, bilih kumaha. Pak. Sok tadi. Naha bet keresan nulungan jalmi anu mitna ka keluarga urang. Majarkeun bapak teh ngingu tuyul beunghar ti tuyul. Dede, budak bapak nu kasep. Kieu jang. Salosna mah sadaya jalmi teh gaduh kalepatan. Salarosna mah jalmi teh kedah lebet karena siksaan. Tapi karena sih kurnia Gusti Allah ngalangkungan Isa Al-Masih, urang teh sadayana disalametkeun. Janten urang teh kedah ngahampura naon wae anu dipilambah ku batur anu nganyirikeun urang. Tah, urang teh kudu diajar ngahampura. Kitu, Jang. Oh, abdi maneureus ka bapak. Tah, Dede, si bapak teh janten picontoeun nya. Saur pangandika Gusti, ulah ngabales anu jahat ka marane. Anu neung teuinganan
kedah didoakeun. Arinya ngan kanu mikanya ka urang mah naon atuh lampah urang anu kedah dibales ku pangeran.